Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah usi nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin sadaqallahul azim al-ayat. Wa qala Imam Ghazali fi kitabil Ihya Ulumuddin Hayatul Fata bil ilmi wad duqa. Dipayun urang salaman dan puji kali syukur kadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dinugikeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana wa karimana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengatur waktu berarti wajib menata acara anu musim kulit di Tihana. Wabil khusus Sohibul Mahad anu sebulan di tempat DKM di tahun muda. Mudah-mudahan sayana bersama Ajinan Habib Abdul Hamid mudah-mudahan Ajinan ditabih-tabih berkah yuswana, dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun bilik rizkina, ditabih-tabih berkah ilmuna, ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat terkemuka saraya aparat desa wabil khusus diwakili di bagian kasih pemerintahan Pak Ejang bos anu kukulina sedih hormat dan itu dia tidak kantun kasaraya wabil khusus dari ketua Karang Taruna Kersanjan Anti Gusti Murid Bibi hormat sadaya para pemuda, para pemudi, Karang Taruna di Gelasari anu sami hadir, anu Gusti Murid Bibi hormat. Wabil khusus lanjut KPB dalam cekuling ya adimna itu mah PB senior, ya mah PB junior. Mudah-mudahan sing sehat sadayana. Saur Imam Ghazali, Imam Ghazali teh salah sabios gegedug, gegedug teh gegede ulama ahli tasawuf. Seueur kitab-kitab anu dikarang ku Imam Ghazali anu paling populer adalah kitab Ihya Ulumuddin. Saur anjeunna
bahwa kunci sukses teh aya di sabaraha urang teh daebutkeun abdi maka pungkur ka bebek pamapos di balik kampung mah ngajelaskeun teh tentang amal. Da para deui eta teh. Hari amal teh gerakna anggota badan gitu kan. Hari gerakna anggota badan teh kabagi dua, berarti ulang bisi poho deui, ti poho salawasna. Hiji aja gerak anggota badan anu ngakibatkeun kana ganjaran disebutna amal taat gitu kan. Nomor kedua aja gerakna anggota anu ngakibatkeun kana siksaan disebutna amal maksiat. Insyaallah ieu mah kalebetkeun gerak anggota badan anu ngakibatkeun kana ganjaran disebutna amal taat. Amin. Amin. Ya rabbal amin. Saur Imam Ghazali ari kunci sukses teh aya tilu Pak. Ya. Sukses boh dina rumah tangga, boh sukses dina usaha, boh sukses dina karir. Kan benten karir orang aya karir tukang nyada, aya karir tukang dagang, aya karirna tukang tani. Eta teh karir. Dan ari karir mah biasana identikna teh kana artis. So Imam Ghazali kunci sukses dalam segala bidang itu aya tilu Pak. Sukses dunia, sukses akhirat. Mana dia utamisna? Utamina kesuksesan kami karang taruna, nah kali dia tertujunya. Kesuksesan karang taruna Neglasari khususnya di antamisna kunci sukses itu saur Imam Ghazali ayat itu. Urang bahasa Indonesia karena dilagukeun dan dilagukeun masuk cepet katangkepna jeung poho jeung gampang pohona. Tilu Pak Bebe berhati ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas. Sebaliknya sana. Itu tidak kita. Lain menangaran kada itu. Ngan abi diolah di bahasa. Dari kali jenggudak marah pada dipakai bahasa Arab mamal ngarti. Jeung ajengan pun pakai bahasa Arab. Maka ku abi diolah neraka harti. Lihat deh, saur pendapat Imam Ghazali itu kunci sukses khususnya kesuksesan kemajuan karang taruna ayat tilu. Berhati ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas. Oh, berhati ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas. Kurang dijelaskan hiji-hiji. Nu kahiji kunci kesuksesan dalam kehidupan, boh kehidupan dunia atau di akhirat, kata Imam Ghazali adalah berhati ikhlas. Ari cirina jelema anu berhati ikhlas teh kerteg hatena selalu nuturkeun kana petunjuk di Allah. Punten rada mempar heula saali. Ari kerteg jelema teh, ari kerteg hati jelema teh lagi dua. Jadi ari hati berarti sok aya kertegnya. Jika di bahasa kerteg kira-kira eta teh identikna kana hati kana bibir eta. Ya karena hati kan dalam bibir, tapi cina paratos kertekeun dina bujur model. Hanya kertek dina bujur motor gitu.
kabagi dua kahaya. Hiji muncul bahasa Arabna aya kareteg hate hidayatun minallah. Nomor kedua aya kareteg hate riwayatun minasyaiton. Cek bahasa Arab makin ya deui kareteg jelema teh kabagi dua. Hiji aya kareteg hidayatun minallah. Nomor kedua ayat terhati riwayatun minasyaiton. Hidayatun minallah riwayatun minasyaiton. Hidayatun minallah riwayatun minasyaiton. Lihat dari luhur kunci sukses jeung Imam Ghazali sabaraha hiji? Sok sebutan berhati ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas. Nuka hiji berhati ikhlas. Naon cirina jelema anu hatena ikhlas? Nya eta kareteg hatena selalu nuturkeun kana petunjuk di sana. Da kareteg jelema kabagi dua. Hiji kareteg hate hidayatun minallah. Dua kareteg hate riwayatun minasyaiton. Sok marah jelas. Wah alami marah jelas. Ari hidayatun minallah mah kareteg hate anu nuturkeun kana petunjuk ti Allah. Eta hidayatun minallah. Nomor kedua aya riwayatun minasyaiton. Namun riwayatun minasyaiton adalah kareteg hate jelema anu mangrupikeun harewes ti setan. Adena juling setan teh harewes teh eta teh pangheulana teh sok kana hate eta teh. Maka urusan hate mah rentan. Bahkan ningalina kitab mah dina seluruh anggota badan urang teh setan teh araya tapi boba ngaranna teh beda-beda ngan poho deui. Otak aya setan anu ngajidob dina panon. Jadi lamun jurig setan anu ngajidob dina panon mah hayangna teh neuleuh helat. Padahal di mah geus boga nya pake ben. Keun kamu nampek da mesin abdi pribadi ke pakat ya, anak tuh kalau mengelibat heran sok ayah. Dengan arah ngincin tak suka dua dari ngincin madoraka. Itu jadi halal saja lamun beut ari ngincin menangkan dua kali lamun ngincin beut dari doraka. Akan kuimat mengkor gitu. Kubik. Tuh jadi itu hal yang mesti setan. Ayah setan kan ngajedok nanti ngacuri. Jadi kita mah, lamun si setan kan ngajedok nanti ngacuri. Ayah ngarang-ngarang nanti nilang-nilang boba. Jadi tak si curi nanti ditorekeun sangkan ulah nanti kan bener. Ngadorong nanti karena ijuri. Ayah nanti setan kan ngajedok di nama. Curi. Mengadengin Quran begitu kan pakai headset asal kumaha gitu. Kadang nanti mesti begitu dah headset pada cerit bangsamu gemerang gitu kan. Punten sanes panatinya. Da ame beda biasa kosong. Kalau guna mobil benar jadi pangguna-guna kalau mobil nyetel teh kalau sumbang jadi kata. Maka orang kayak kamar kesejahteraan gitu, kalau aja nih nanti panon alus bibir nanti panon alus ilmu alus bibir alus gitu ya, di tempat tinggal digigil mani mulus
ngan jagal pisan kalakuan jika itu tolong kau ujian. Jadi itu teh menangkap di dalam mobil. Bahkan anu paling rentan itu bagian setan anu ngahareos jeung ngacedonna dina hate. Nauzubillahi. Maka jaga hati urang teh. Sabab dina hati urang teh aya dua jagoan. Dua jagoan anu eta dua jagoan teh perang terus-terusan teueun nepi ka urang nama. Dina hati urang. Naon eta dua jagoan? Hiji akal, dua nafsu. Jadi akal jeung nafsu itu tempatna dina hati, buatna bertolak belakang. Ibaratkeun anu teu mate. Kucing jeung naon? Anjing. Jadi papada aya meunang kabeh. Jeung akal aing anu meunang kudu eleh sia nafsu. Jeung nafsu aing anu kudu meunang sia akal anu kudu eleh. Terus dina hati urang perang antara akal jeung nafsu. Maka ketika para pemuda dan ambil keputusan kene gitu, Allah menyebutkan kolot. Jadi kolot teh umur dari wajah orang kene. Dia nekeun Pak Roji mah kasetnya bebe. Nah, kalau pasal apa lagi? Resep di konten parodi itu malah kataning harcai panas dina pada sepi. Aku resep konten nanti kita. Wih, dibawa gitu kan di jalan dari konten gitu. Harus jadi alami gitu ya. Jadi bahwa cuma bakal awet muda gitu. Non sebab resepna tipis tanpa tidak terkontaminasi dengan bius. Jadi kita alami gitu. Terjadi pun terhadirin sadayana dina hati urang teh aya dua sebuahnya, hiji akal, dua nafsu. Lamun dina hati urang anu cicingna akal, maka bakal jadi jelema anu arju. Tapi lamun dina hati urang cicing nafsu, maka urang bakal jadi jelema cilaka. Punten sok sarjan ayeuna bodoh, panjang bodoh. Pintar. Kalau orang sekolah lagi SD aja. Nah, kita situ mah bodoh, kurang berpendidikan, tapi kurang dina hakena akal, lain nafsu, maka bakal menimbulkan aura cahaya dina hakena, mengakhirna pribadina dijaga ku Allah, bakal wajah wajib akal. Tapi sosok dan jelma pintar, angkat luhur, bokor, gulang parang dina hatena nafsu anu ngajiwaina lain akal, ngadeurna dicilakaeun, kaluar dina anggota badan lain kebenaran, tapi kebatilan papadong kaditu. Jadi cirina jelema anu ikhlas hatena mah kitu, kareteg hatena teh selalu nuturkeun kana petunjuk di Allah. Hayang sukses makin tidak. Aya dina hate teh akal ulah nafsu. Dalam aya lamun dina hate urang akal anu menguasai lain nafsu, maka nu katingali teh jalan bener we, jalan salah mah teu kadeu. Poe. Keun wajar da urang teh manusanya sok ada bener, sok ada naon. Salah wajar. Jangan harus ente ngan nalika urang nicak kana salah, nalika urang nicak kana bohong, keluar kembalikan. Jadi
hidayatum minallah kerteg hate nuturkeun kana petunjuk ti Allah. Nyari anu kamisna punten cirina jelema anu hatena selalu kerteg nuturkeun kana petunjuk ti Allah mah pasti dina hatena nu tertanam rendah diri gitu kan, tawadu, sobat, syukur eta teh dina hatena. Doa ya sugan ai harewas bojong di setan sabab lamun hatena karatna harewas bojong di setan yakin dina hatena teh lain sifat abadu lain sifat syukur tapi takabur jeung sombong adi dina hatena. Maka lamun aya jelema keur adi sombong berarti hatena teu harewasan setan disebutna ribayatum minasyaiton. Berikan dari jadi cerita jelema anu berhati ikhlas manaon cenah hatena selalu nuturkeun kana petunjuk ti saha kerteg hatena teh bagi kerteg hate kabagi dua hiji hidayatum minallah dua ribayatum minasyaiton. Al hidayatum minallah maka kerteg hatena nuturkeun kana petunjuk ti saha al ribayatum minasyaiton maka kerteg hatena selalu nuturkeun kana harewas ti saha hiji berhati ikhlas. Dua, di mana orang yang sukses kunci nomor kedua adalah bekerja keras. Namun maksudnya bekerja keras tak kenal lah yuk para pemuda hebat aslina maka keluar coba ini tengok angkutan kursi aduh itu yang Masya Allah itu kunci sukses wayana kudu capek itu aja kudu capek kalian mengadik mualanya jelema anu sukses tanpa melalui proses kepilihan mual jadi lamun ningali jalmi ulah sok ningali geus berhasil tapi tingali kumaha prosesna maka punten para pemuda keun bae ayeuna urang capek gawe gitu kan capek mikir keun bae tapi engke urang bakal senang ulah dibalikeun senangna ayeuna engkena ceurik sapas ulah kitu so ayeuna mun para pemuda umur kahayang gitu jadi kulen gitu dengan gitu gawe ngomong gitu tah radio ngomong akutan geusing horean eta teh kulen cara jang beber jang beber we jadi tah eta teh kudu capek lah kudu bekerja keras. Namun sebabnya cerita dia tidak ada kesuksesan keberhasilan tanpa dilalui dengan kepedihan. Kajenteng urang ayeuna ceurik tapi engke urang bahagia daripada ayeuna urang senang tapi engke ceurik sababas. Tapi doktrinan kasantri gitu. Nya kabar urang santri sok kitu pamana doktrin. Sok maneh teh bae ayeuna ceurik. Tapi tingali ente 10 tahun ke depan ente bakal ceurik bakal senang. Daripada ayeuna ente senang karibu. Maka para pemuda barang tarunan singkuring Gusti ngaraos geus alhamdulillah menikah rajin aya slogannya enak mah ditipani gaskeun euy bisa hisab eta aduh kawe kan aduh begitu wah ini mah menerima berapa semadi teh dari gaskeun deui gitu lah. Jadi urang kita dah bekerja keras. Utamina lain sakadar bekerja keras. Dina unsur dunia kumpul para pemuda. Yuk urang sasarangan. Urang bekerja keras, ngahidmatkeun diri dina laraga menjunjung syiar agama Allah. Ibadah. Ngaji we tong beureun lah urang. Sakalian kerekaan taruna mah tong beureun. Ditunya mudah-mudahan geus dikoma sadaya. Amin. Aya teh urang teh kerja keras teh keur ngaji teh kerja keras. Awas bulan dipandang teh
kerja keras namun ngelawan nafsu. Oh, dokter ngaji teh betul, lamun teu kurang-kurang nama hati teh kamana dae kan. Laras kan? Laras. Malau, da kaya ngalu aja sih. Ayo nanti dah. Tapi kurang diperang kita kerja keras ya. Awas, jadi nu disebut kerja keras teh lain keur ngakutan keusih ngumpul, lain keur ngakutan batu ngumpul, sekalipun mengadakan pengajian kan taruna ieu teh kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Amin. Amin. Nukatil mana? Berpikir cerdas. Nang maksud berpikir cerdas, kerjasama. Mau kan? Kerjasama. Kasawar Imam Ghazali di mana? Kun kal jadir, walatak kun kal udunen. Hei para pemuda karang taruna, neglasari, kun kal jadir. Aranjir teh kudu seperti dua leungeun. Tinggal dua leungeun, babarengan ka mana ge? Sok jeung sok amprok tuh leungeun mah kitu. Laras henteu. Terkadang pisah, terkadang amprok. Jeung da leungeun mah alus babarengan ke dalam segala hal gitu. Jeung da teu pasisirikan leungeun ke sakatuh teh henteu. Cek leungeun kencang. Cek leungeun kencang. Paduit teuing aing sok ngobetan liang aing bau. Sugan sini kamu katuh. Kehen si maka tuh cenah pernah cenah ngobet liang aing. Teu da sini. Namun sebabna antara kencang jeung katuh dua nanage kepada mulia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dina hareup katuh menang nikmat, anu kencang teh menang nikmat. Angger palebah meuli jam anyar mah dipake di mana? Ya. Oh, di katuh. Ayo katuh di dia. Eta teh dolim eta teh. Dolim eta teh. Kudu nage nu kencang, deui katuh. Dolim. Alikaran dolim teh ngempatkeun hiji perkara lain dina tempat. Ari jaman nu kencang mau. Ditukar si karunya kana leun kencang. Beureun ngalakoke ka ngobetan bau. Hei para pemuda karang taruna ye kun kali jaden aranjeun teh kudu saperti dua leungeun sing layeun kaman. Maka punten sok sanaosangan ben tara ikut ruang ngeriung ikut campur tapi memantau gitu. Ari kolot pada mantau, kolot. Tapi kurake nya. Biasa nanti mereka hutan tuh. Jadi kun kali jaden walatakun kalbudun Imam Ghazali. Hei para pemuda karang taruna, ulah sapertikeun dua cerita. Si ari dua cerita sok amprok kana deui. Waduh, dimimiti lahir dari orang modal. Dan san pernah amprok. Bisa diceliman, laras gitu. Sugan orang ke hekes eta nu kencan numpang. Laras tanpa itu suatu filosofi, suatu gambaran untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan khususnya karang taruna neglasari. Coba wahai para pemuda karang taruna, kita harus seperti dua panangan, dua tangan, jangan seperti dua cepil. Kun kal jadir wartak kun kal kudunya sing runtut raut sambungan babarengan ka orang. Laras henteu. Insyaallah sukses. Seperti jenengan berhati ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas, insyaallah sukses. Cirina berhati ikhlas naon dari teh? Karakter hatena selalu nuntulkeun kana petunjuk di saat. Karakter hate kabagi dua, hidayatum minallah, riwayatum minasyaitan. Al hidayatum minallah naon? Karakter hate selalu nuntulkeun kana petunjuk di saat. Hidayatum minasyaitan karakter hate nuntulkeun kana harewas.